kawin desidik indung bapana pendeta tapi bager kalau mau anu kadua eta mah spender TikTok nud heuh eta teh teuing budak teuing konghucunya tapi orang kawin di Bali nud kawin di Bali Lain eta hiji lah teh hiji satu jauh diduakeun itu udah liar hiji-hiji ya. kan geus ngomong teu kawin jeung nu eta mah anu Siap, aman geus aman sok Roy. no indung bapana pendeta mah teh kawin lamun anu an an amun anu mana tadi teh nu urang teh carita oh anu spender TikTok eta eta mah kawin Berarti mana teh teu kawin atuh. anu kadua nu kawin mah Anu kahiji mah teu. henteu 6 tahun teu kawin Aduh, genep tahun teh kumpul kaboe mulainya. heeh gitu La ilaha illallah Gusti Pangeran Agung. Genep tahun maneh. 6 tahun nu ti urang nepikeun ka naik 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 mobil Ayla nepi boga Mercy loba nu bayangkeun Enak elek ku duit mah ieu. atuh Nud baheula mah urang meni ceuy Nud mobil kekuatkeun ka 7 sapoe hiji anjir mobil Gusti Agung eta semuanya duitnya sekawadahan gitu nya cerita namanya. geus teu kawadahan we tapi da teu kawin heuh akhirna urang teh kawin jeung spender TikTok teh mah kawin di Bali meuli Nud bisa meuli aing ge dicekal tuh cerita kieu Nud Teuing. sararieun Tapi lain teh mah kawinna secara agama orang apa secara agama itu? ya jadi ada sertifikat Islam kawin Urang mah nanya benar iman nanya urang mah pan loba ieu nu. Iman nanya we bener pan emang ayanya sebagian di Indonesia teh nikah tapi beda agama tah eta kumaha kawinna gitu maksudnya urang tah yang nanya eta tah. ini pakai agent jadi ada agentnya Oh, karena pan Gini. loba di Indonesia kieu bener urang mah urang siga urang mah baturan urang boga ieu. Manehna salakina pamajikana beda salah lakina Islam tah tapi manehna dari jungan maksudna enggak sih tapi kawin Islam iya jadi ya kalau misalnya lah nah jangan orang keluar kalau misalnya secara mau ngomongkan agama mah hesenya Nud tapi kalau misalnya secara negara pengen sah we ieu mah gitu kan kalau secara negara pengen sah ada agentnya oh enggak sih napi dinya geus Jadi, tapi gini kalau orang tuh lebih gampangnya secara muslim Nud karena nggak usah ganti KTP nggak usah ganti apa ada sertifikat Islam kalau misalnya secara Buddha itu tuh harus ganti KTP, harus ganti domisili gitu Nud. ngerti lah jadi gitu ima produk pengetahuan jadi pan orangnya apa melihat pengetahuan supaya heuh ieu teh jadi apa bisi mana boga babaturan gitu dangan aing masalah agama mah pan teu bisa maksa ya agama mah Iya. agama boh teh agama mana wae ge misalkan da kawin umpamana nya kulantaran terkait ada kawin nyata ada salah sayidina yang asup teu meunang teh eta teh dangan Iya. agama kudu ti hate eta mah Benar. Ya kalau misalnya itu dari segi agama ya Nud ya. nya bener lamun itu kadinya gitu nya kudu tina hate itu ieu mah da teu meunang pan komo agama urang pan aya naon secara paksaan teu meunang pan urang agama urang Ajak Teh Berlin. Teh Berlin teh di mana sih Nud? Anu DJ lain. lain Oh lain. Lu mana teh? Wawasan hebat berbagi ilmu. Iya, karena benar-benar kata si Sanud. Banyak orang yang pengen nikah beda agama. Ada yang bisa, tapi orang tuh nggak mau sharing gimana caranya gitu. kan kadang-kadang emang jadi itu nanti emang mungkin karena kesibukannya jadi nemen misalkan ada itu kurang karena jadi kurang ayana non teh
didikan lah. Kurang didikan gitu. Model tapi namun bisa ngadidik bisa itu iya insya Allah jadi hidayah mati mana weh ya bener tuh. Iya benar. Tapi si ada mah Jol sayang cenah. Jol aya Abah Ican di sini. Abah Ican mah Islam panutnya. Islamnya. Tuh. Ngomong non Sayang cenah. screenshot anjing screenshot Keren banget. Kurang anjir kurang orang scroll lah kala. Mana tah kok aing screenshot. Ini leueur kieu typingan teh. Geus benang geus Geus. lingkung geus Heeh. ya aing bedakeun aing kemajikanna goblok anjing hadiku anjing. Iya mampus lah Mbak Ican. Kirimkeun ka ieu. Dina IG di mana? Di mana we kumaha maneh? Urang kan teu apal IG ieu, Cep Sanut. Guru urang follow heula. Sarua Cep Sanud. Jol burudul gerak akun loba. Cep Sanut. Cep Sanut 931 lain. Eta. Yes. Kayak orang ngirimkan barang bukti. Ya Allah, Mbak Ican. Kok kamu belum tidur, sayang? Aduh, sia saruana di goblok. Dikakeun sia ku aing anjing. Mana jadi walakor. Kieu cenah Nut cenah. Kamu suka main golf kan? Cenah nanti kita golf bareng ya. Cenah. Pantesan si eta anjing golop. Bawa-bawa si jeung maneh. Kerek ngajak no. Wasbon. Baru ngajak. Si eta pantesan sama mawa setik. Bejakeun sia ku aing anjing, aing mah bodoh aing mah jadi diomong si Sanun mah lemes cenah sungutna bodoh anjing aing mah. Sare di luar Mbak Ican kedeung deui. Iya, dia bilang gini cenah. Aku sekarang golop, kamu golop juga kan? Iya, sekarang nanti kita golop bareng ya, cenah. Mobil kamu warna apa, cenah? Warna merah. Atuh mobil aku warna putih, pas kita jadi bendera merah putih, cenah. Oh gitu seta. Iya, Bejakeun lain goblok sia. kasus Mbak Ican. Iting meledak mana? Ada Bang Iting. Abang atau AA manggilnya? Babu Iting. Astagfirullahaladzim tuh kan yang gitu. Cenah kudu diajar tata krama. Tadi orang ngomong si rawuh dicarekan. Tadi orang ngomong nepah haji cenah sia kudu boga tata krama. Dia si Iting disebut babu rawuh. Babu rawuh. Goblok sia. Bejakeun ku aing. Bejakeun anjing. Salah. Babu Iting jamani aya rekodan eta mah. Ada bro Kang Iting, kita kan belum kenal ya, kenalan dulu. Kita kenal pakai takung tuh. Iya bisa ku aing cenah. Aduh eta mah geus di luar ieu euy. Salah. Tadi gara-gara bahas Pak Haji Rawuh ya mah, jadi keciletot aing. Nolol. Iya, tadi disuruh PK kieu cenah Nud. Coba cenah Stepani PK sama Sanut sama Mbah Ican sama Iting. Sia kumaha konsepna edek Stepani lawan everyone? Cek aing teh. Aing rek di kumaha meni sieun. Aing aya ngaliwat apa aja rawuh aya gelenceng ya wungkul aing sugan aing aya keindahan gitu di kemarin naon gitu naon aing. Ting horeng naon sih typing. Naon? Nud PK jeung Stepani jelema lieur anjing jeung goblok ku aing gitu keun dah. Lieur teh mah aja. CS berat urang eta CS di baheula kieu pisan. Nya cek aing ge balad urang mah bapak-bapak unggul. Bukan mun aya bapak-bapak pasti bebaturan si Stepani gitu. Rekan teh memang Ulin jeung bapak-bapak jeung gaduun meureun ka ditu nya.
Pan relasi Nud eta teh namina relasi Mana teh cocokan gadun gitu. lain apa baheula tuh orang teh boga restoran di Golep Nud jadi orang teh loba babaturan main golep mah Oh berarti teh sok main golf teh. di baheula ti Wah, saumur 2020 umur can pernah saninca ka tukang golf din can pernah. satu kanggo hayu atuh ya jadi babaturan orang kayak diajarkan main golep gratis tenang Ai teh golf teh kumaha sistem sarua jiga gerambol gitu. orang teu ngarti karamol pokona mah golep mah nanggalna kudu lurus we Ai mah can pernah saumur umur ieu. nah dia diajarkan ku aku sama Bah Ican ya Lah mah olahraga kabeh geus panjang model main bal kungsi, geus bogo main bal badminton, pingpong, memanah geus terus teh berkuda pernah naon deui eta unggul golf aing can deh pingpong geus. muso ya nanti golep ya nanti diajarin muso teh saha sih Nud muso mah banyak yang typing muso ya nanti diajarin golep mau golep di mana di KBP di Kota Baru Parahyangan apa nu deket wae tadi Lanut Sulaiman Di buruan bisa mah di buruan orang tadinya. moang engke bolana kana tetangga sia aing nu dicarekan pana Eta kebalna berat teu. berat arek dicobaan ditenggarkeun kana sirah eureun Itu maksudnya siga bal pingpong gitu hampang teu. teu berat siga bola kasti Bola kasih teh naon? ongkos sia semua olahraga tahu aing bola kasti teu apa Ini naon bola kasih teh? bukan capek aing aja si Sanun Bola kasih teh naon bola kasih teh? Bola biliar. bola kasti teh nu hejo tenis Oh, tenis meja. tenis lain tenis nu gede bola tenis nu hejo tenis lapangan berat soalnya jerona naon ya karet meureun Oh gitu. jadi ajarkeun namun ulin jeung urang jeung Mbah Ican erek Oh lah, jadi sionon tinggal Mbah Ican sionon si Sanun bener Nud jadi ajarkeun lah kayaknya teteh geus ah ya. dadah